kullu man nabata minal haram fannaru aula. Setiap perkara anu lebat karena patuangan anu haram maka neraka bagian. Punten pilih ayat tuangan haram secara dana, haram secara apa? Ada kurang masuk sih tuang-tuang teh pejabat-pejabat sarieu ku anjing jeung babi maka tuang anjing jeung babi. Tapi korupsi nama betul korupsi nama pada salah itu atas sakari kurang pan sieun tapi nampi atas teparuh mah ya yang penting mah duit we lain halal haram teh mangke we sing subah teh punten eta teh ngabunuh karena keimanan urang ngabunuh ibu teh tos ngaramet saking atas 50 alhamdulillah rezeki 50.000 berat we aya tambihna karek nyarios kitu beureun karek tilu 5 rengkah cek dina hate mudah-mudahan Gusti aya tambihna 50.000 abdi teh proyek abon we tuang teh sareng kampung jeung asin we Gusti hayang tambihna sugan we teh abdi teh aya masihan Lampung hayang meuli daging 2 kilo mah Gusti dikeresakeun nembe ge teu malengka maka dia naon ayo artos nya oyong ieu dibere cenah 100.000 ku abdi cenah naon cenah ieu teh kayaknya deuh oke colok si anu teu pugu cenah teu pugu jadi 50 tambah sabaraha 150.000 anu lumayan makan besar mak teh pan itu 150 anu kamari aruna tegaduh 150.000 kui ngarambe teh salat tohor alhamdulillah berjamaah tos salat tohor biasa naos Quran asar salat sunat heula jeung ibadah anu sanesna ras sumping tahajud netepan tahajud maca sholawatan ka pangaosan nah gitunya kebiasaan ku 150.000 nah nalika di pasar 150.000 mumpun atau sama 10.000 di pasian kurang tadi peserkeun kana daging pan teu puguh halal haramna akhirna mah nu biasa urang ibadah tadi mah salat tohor teh jeung sunatna teh mah jadi kaleken hoream nu biasa nama salat tahajud jadi hoream aneh nah sababna aya eta tuangeun anu tanu mawi nalika urang ayeuna hoream ibadah emot tuang naon ayeuna dia urang itu ayeuna nah urang beuh teh dia keleket ibadah teh ulah sagala asupkeun eta ngabunuh kana karakter urang kullu man nabata minal haram fannaru aula bi setiap perkara anu tumbuh tina barang haram neraka bagianna nya pagaweana ge neraka we kulantaran tuangeun anu haram